masih membasah luka yang dulu pernah kau cipta. Kau sayat kembali di atas derita lama. Yang benahan mundur malam minggu itu sorangan wae. Mamang baju ge hari ulin jeung kabogoh didenda keneh mah. Urang mundur lalaunan urang sadar urang saha ngan diteang saat maneh keur sedih. Khawatir gitu. Kamu aing meureun anu jomblo. Eta sah peting-peting ke malam Jumat liliaran keneh teu make baju deui. Mang, geningan mundur. Percuma mang maju oge isina rasul jeung pamajikan didenda keneh. Urang mundur lalaunan urang sadar urang saha ngan diteang saat maneh keur Mang gawana mang. Iya ya, alamar yang gawe ah. Ejen ya. Ayo. Hingga tadi. Manginan balik na mundur. Percuma jan maju oge. Akhirnya asup gawe kudu mayar keneh mah. Tidak. urang mundur lalaunan urang sadar urang saha ngan diteang saat maneh keur sedih. Yang udang ya. Are-are mah di imah balik kun di dieu kos gembel wae. Percuma mang di imah bakal hayang Kira aku di jauh imah bahaya. Oh, hayang kurang diambil-ambilkeun ka imah. Naon? Soalnya kan aya peraturan anyar itu. Namun hayang asup ke kebon batur denda 10 juta daripada didenda 10 juta mending urang mau sangsara. Sedih urang minta mamang euy. Salik-salik. Peraturan anyar teh.